Semua gratis. Tidak ada istilah pungutan-pungutan segala macam. Ini demi kepentingan rakyat Kabupaten Bandung untuk bisa mencerdaskan anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring Ceniu di balabar kawat burinya. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara anu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula. Supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggal. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinya, dalam Bandung Dadang Supriyatna, ngaluuhan kalayan muka rapat koordinasi sosialisasi penerimaan siswa baru PPDB Kabupaten Bandung, tahun ajaran 2022-2023, kanggo TK, SD, tur SMP, lumangsung di Hotel Sultan Raja Soreang, dina dinten Jumaah Ping 3 Juni 2022. Dina kasempatan eta, dalam Bandung ngabewara, wirehna pamarentah Kabupaten Bandung, ngarencanakan ngawangun 28 unit sakola enggal, insya Allah kanggo ngadorong, ngarencanakan, kalayan ngawangun sakola enggal. Mundut bantosan sareng doa ti sadayana supados enggal kalaksanakun. Simkuring meredih ka sakumna aparatur daerah, kucara intensif nyosialisasikan PPDB, kumargi ieu teh mangrupi tarekah Pemkab Bandung kanggo ngadidik anak bangsa. Dalam Bandung oge miharep, kasakumna warga masyarakat Kabupaten Bandung, saenggal na unjukan saupami aya indikasi mundut waragat dina palaksanaan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Saupami ngalanggar sagala katangtosan nu dilakukeun ku sakola, tangtos bakal nampi sanksi, dumasar kana undang-undang sareng peraturan anu berlaku. Sakitu kapihatur ti langit Hotel Sultan Raja Soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinya, nu ngamancanagara, ngabewara.